parkir dulu di sini Baraya. Ya Ki, Mang Ewok. Bade jajan ieu. Ieu Baraya orang jajan ngabuburit. Ngabuburit. Rame Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, ruangan Mang Ewok. Ketemu lagi sama Adeni. Dia nuju aya di naon ieu teh? Pasar kaget naon? Pasar dadakan. Pasar dadakan Baraya. Jadi ayana bulan Ramadan hungkulnya. Rame Baraya, asa kabita. Baraya teu kedah jauh-jauh ka Garut Baraya di oge dodol aya. Dodol di kilo Baraya aya wajib. Bisa jadi pusat oleh-oleh Kecamatan Cipongkor ya. Es kuwut sejam deh ya. Rame ya. Siap. Rame Baraya. Adeni ge jigana hoyong jajah. Gila kene iki. Lalu kene harga 5. Ka dieu mah Baraya kudu pas pada maghrib ameh langsung dicobian. Masih lami ka maghrib aduh, tapi loba rupi ka bital. Jadi tos kekulilingan tapi teu mesana naon. Jadi kur eta we milari nu amis-amis. Herang-herang. Ayeuna waktuna mas cari ditu nya. Ya. Ayo Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna waktuna berburu kuliner.
Di Baraya ada artis beli beli buat takjil di sini. Meliput yang di YouTube. Yang di YouTube. Tapi sama teteh cantik. Nah, aya tadi mah di ditu duka seepen, duka emang isin meserna ya. Ya, ini mah meser di dieu. Oh, takjilna. Onde-onde, bala-bala, ris karoket, gehu, ayam. Dulu perjalanan Mang Ewok dan Adeni berburu takjil. Jangan lupa mampir ke channel Adeni dan petualangan Mang Ewok.